Sanggeus puguh kitu kasanggupan ti Nini Cengkir mah antukna juragan Mardisam teh streng weh mere duit sarajut meuni pinu minangka buruhna meureun keur Nini Cengkir. Ari geus dibayar mah Nini Cengkir oge langsung wae amitan ka juragan Mardisam bari pok nyarita. Nuhun kisan, katerimakeun ieu duit teh ku aing. Pokona mah beres we, pamaksudan sia pasti ku aing rek dilaksanakeun. Hihihi. Cacap nyarita kitu ujug geleber we si Nini teh hiber. Samarukna meureun lain keur di jero imah. Nah atuh ari geleber dicedak teh sirahna neungar kana lalangit para imah. Waduh, jadah teh sia. Poho aing rasaan teh lain keur di jero gogobrok. Pokna bari ngajengkang leumpang buruk lawang pantok. Sanggeus aya di luar imah mah geleber we manehna teh hiber. Ngabelesat kumpul ka Jomantara. Sanggeus Nini Cengkir balik, tuluy juragan Mardisam nyampeurkeun ka anak buahna nu tiluan teh anu harita keur dariuk di tepas hareup. "Geus euy darahar teh?" tanya juragan Mardisam bari gek diuk gigireun Ki Sarja nu harita keur melenyun ududun kaung. Parantos kan, geus mulang geuning si Nini teh. Hebat, kuat ka bisa ngapung kitu balikna ge. Hehehe. Tembak Ki Sarja bari gogodeg tungtungan ku ngahehe bari jeung teu ngeunaheun oge. Matakna lain jelema samaneh atuh da si Nini Cengkir mah. Ulah borong ngapung nembus bumi oge bisaeun manehna mah. Nyaan lain beja. Asa hayang kuring mah boga ilmu bisa nembus bumi jiga kitu teh. Sakalian hayang belut teh meureun teu kudu diurekan. Rek diudag we ka jero liangna. Hehehe. Ceuk dicongkok nyelengkeung bari ngahehe. Lah sia mah nu lain-lain wae. Ari pamajikan da we geus baliksan ti pasarna. Geus beurang pan ieu teh? Tanya juragan Mardisam bari ngareret ka buruan imah. Cag lalampahan Ki Mardisam mah urang tinggalkeun heula. Ayeuna urang nyaritakeun di lembur sejen. Kocapkeun di hiji lembur ngaranna teh lembur Cikopo. Pernahna aya beh kuluneun lembur Cibeet. Lemburna juragan Mardisam. Teu jauh jarakna oge da masih sadesa keneh. Kocapkeun di hiji imah aya sabaraha urang jelema harita teh. Awewe lalaki keur patinggal riung di buruan eta imah. Atuh di jero imah oge katempo aya sabaraha urang deui nu keur ngarariung. Saurang lalaki nu ngajepat jiga anu geus taya nyawaan. Kituna teh geus aya kana samingguna Mang Juha ngaranna anu harita keur ngagoler teh. Manehna can eling-eling keneh wae padahal geus ubar aber ka mana-mana. Jeung geus disareatan ku sakur jalma anu pinter. Tapi lapur hasilna. Kasebut aneh puguh ge panyakit Mang Juha teh. Da ari awakna mah teu regrog ngan kitu we. Ku teu sadar-sadar nepi ka aya kana samingguna. Sakapeung sok ogoakan jiga anu manggih kasieun. Beungeutna katara pupuringisan jiga nu keur nandangan ka nyeri anu banget tur rohaka nakranan. Geus sabaraha lila mimitina kieuna teh nyai. Aki Enjon tumanya ka pamajikan Mang Juha anu katelah birum. Aya kana samingguna mah meureunan ieu teh aki. Mimitina mah pas atas balik meneran cai di sawah anu dilegok muncang. Balikna teh wan Cisareupna. Ari nyebutkeun mah nyeri sirah bapana barudak teh. Terus we sare harat nepi ka isuk-isuk teh udang-udang. Kuring dah sahariwang sok sieun geuring katutuluyan. Nya ku kuring teh digeuingkeun tapi teu daekeun nyaring. Nepi ka ayeuna aya mingguna. Aya meureun saminggu mah nya 2 minggu. Asa aneh puguh. Nah panyakit naon atuh sabenerna anu keur ditumiba ka bapana barudak teh aki? Ceuk birum malik nanya ka Ki Enjon. Nya duka teuing atuh. Eta sugan kumaha cek nu pernah ngarubaranana? Pan geus loba cenah nu ubaran Jang Juha teh. Ari cek abah sambut jeung Wasardi mah
majah mah bapana barudak teh keur dianjangkeun cenah. Tapi ari ceuk Pak Haji Sobari mah rohna keur aya di hiji tempat. Teuing tempat mana-mana nama kitu tah Ki. Berat oge atuh mun bener teh mah kitu. Ari barudak geus dibejaan acan. Asa teu nempo aki mah tadi oge. Ari anu cikal mah enggeus timimiti bapana geuring oge. Ka warung heula bieu teh. Ngan anu bungsu mah keur kuli di kota. Cenah ceuk pamajikanana mah. Basa di teh Kujang Aceng teh. Nya ada sok jauh wae usahana si bungsu mah. Ari budaknya teh dua. Nya dua nana laki geus karurenan. Jang Darga pandanceuk nama jeung Jang Sena anu bungsu anu maraka Pasir Huni. Nya poho deui aki teh. Asa jarang ka dieu Jang Sena mah nya. Jarang ngan ari salebaran sakali mah. Sok we tarata tangkah henteu. Cika tutulungan Ki susuganan aki mah bisa marancahan. Kalau mana sana teh kuring mah. Ceuk Birum ngumahakeun ka Aki Injon. Teu bisa aki mah nyi. Tapi urang cobaan we heula. Susuganan aya pangijabah nu maha kawasa. Cik aki ngen teh herang kana baskom. Oyahan we saeutik. Kumaha kitu Ki? Nah kasakit naon keur karandapan ku bapana teh. Ceuk Biru mencrong kana beungeut Aki Injon. Pinuh ku kahariwang jeung rasa kapanasaran. Nya kitu sakumaha katerangan nu geus dicaritakeun ku nu nyareatan Mang Juha. Yen bener manehna ayeuna keur aya di hiji tempat nu lain alamna manusia. Puguh Aki oge poek. Noropong leuwih jauh mah kaburu berat sirah. Tembal Aki Injon bari ngudar silana tuluy nyarande kana bilik. Kumaha wae atuh Ki? Birum ngarahuh mandeuar. Ulah kagok sabar. Yakin hiji waktu mah atau hiji mangsa mah bakal aya jalma anu bisa ngumaran kana kasakitna Jang Juha. Sabab eueuh hiji panyakit nu ubarna. Asal urangna teu eureun ikhtiar jeung ngadoa ka Nu Maha Kawasa sanajan cik kasarna Mang Juha kasakitna lain kasakit anu biasa. Istilahna santet atawa teluh. Nya da moal aya nu bisa ngaluhuran kana takdir Nu Maha Kawasa kitu tah. Akhirna mah sanggeus nyarita kitu ka Birum tuluy we Aki Injon oge amitan rek balik ka imahna. Ari Birum ukur bisa ngahulang sangaleosna Aki Injon ti imahna teh. Puguh ngarasa bingung nu teu manghitung-tung. Jeung ngarasa watir deui kenapa salakina nu geus aya mingguna teu eling-eling. Ngajepat jiga anu geus aya nyawaan. Harita wanci geus liwat asar. Jama anu pati ngarariung di buruan oge saurang-saurang naruntutan baralik ka imahna sewang-sewang. Jabaning dak asa teu paruguh we caricing di dinya oge. Ukur ngaron-ngarobrol hungkul mah. Da teu bisa jeung teu ngarti kana urusan sakit nuker karandapan ku Mang Juha dina waktu harita. Nya eta oge ari paniatan mah rek ngalongok anu gering. Tapi da ukur bisa ngalongok teh ngalungok we hungkul teu bisa nulungan atawa mere bongbolongan ka Birum. Ngeunaan ka piubeurna Mang Juha. Anu tungtungna di buruan teh geus barubar taya saurang-saurang acan. Anu di jero imah oge tinggal duaan we nyatana Birum jeung Darga budak anu cikana. Dari pamanjikanana mah can waka bisa ngalongok cenah. Minantuna Birum hariweuh wae maklum boga orok anu karek umur 2 bulan. Ari budakna nu hiji deui
ngaran Jangsena lebeng acan aya padinya acan aya datang gitu. Ari cek pamajikan nama masih keneh aya di luar keur kuli ulah kuli gitu kuli bangunan. Harita Birum nyarita kalawan daria di barung kurang misaka darga. Sugan maneh nyaho atuh darga, di mana kira-kira aya dukun anu lepus praja anu sakti anu bisa nyageurkeun kasakit bapa maneh. Kaluman jeung watir mama piraku rek kitu wae geus aya ampir kana samingguna maju ka 2 minggu apanan bapa maneh gering kitu nate. Susuganan maneh aya kawawuhan nu nyaho ka tempatna pananyaan anu lepus. Cek Birum netep seukeut kana beungeut anakna. Sakapeung ngareret kana beungeut salakina anu katempona haropak tur pias jiga mayit. Sajongjongan darga tengah jawab kana pananya indungna. Puguh manehna oge bingung apanan geus aya kana 3 urangna anu kasebut jalma bisa atawa bisa disebutkeun dukun anu geus didatangan ku manehna. Dipentaan tulung pikeun nyageurkeun bapana. Tapi tilulana oge anu mampu. Tapi antukna mah pok manehna nyarita. Kesugan urang tanyakeun ka batur gawe kuring mah. Da kuring mah rumasa geus poekeun. Di mana tempatna jalma anu bisa tur lepus teh. Nya sugan babaturan kuring mah nyaho. Pokna bangun anu teu pati yakin dina nyaritana teh. Nya tuh mudah-mudahan we babaturan maneh nyahoeun atawa boga kawawuhan jalma anu sakira bisa nyareatan bapa maneh. Nepi ka cager sabihara bihari deui. Birum rada reug-reug ngadenge kitu ti anakna mah. Ieu ye teh mak. Kuring hayang nanyakeun ka mak ngeunaan bapa. Sarila ieu si bapa ngabogaan musuh atawa henteu maksud kuring teh. Nah si bapa kung si papasiaan jeung batur atawa kumaha kitu tah. Darga ngaluarkeun unek-unekna sabab manehna ngarasa yakin ku kajadian bapana katarajang gering aneh saperti kitu teh pasti alatan panggeurean atawa panglekati jalma anu teu resepeun ka bapana. Beh dituna beneng jeung nu jadi bapana nyata beneng ceweng bapasiaan. Sakedepan Birum ngadon ngahuleng tua kang ngajawab kana pananya ti Darga. Katempo tarangna kurang kerung jiga anu keur mikir. Tapi ari antukna mah pok manehna nyarita deui. Hari secara cek kasarna mah saumur-umur ge bapa maneh mah tara ngabogaan musuh. Kasasaha oge teu oleh somea jeung babari wawuh. Pan maneh oge meureunan nyaho kumaha ari sifat bapa maneh. Ngan nyeta atuh meureunan kangaranan manusia. Sanajan urang hade oge ka batur nya sok aya wae pasti ari anu teu resepeun mah. Beh dituna ngarasa sirik atawa ngewa. Tapi da teu nyaho saha ari jelema mah. Moal hade tutudinganan tanpa aya bukti. Itu tah harga. Cek Birum ngajelaskeun ngeunaan sifat Mang Juha nyata salakina ka anakna. Nya kitu maksud kuring oge mah. Sanajan ari bapa mah salilana teu boga rasa tir atawa ngewa ka sasama. Tapi teu mustahil aya di antarana jelema anu tersepeun ka bapa. Komo mun eta jalma ngarasa dirugikeun atawa diwirang mah nya teu mustahil oge eta jalma jadi nekat ngadlekaan ka bapa ku cara ngirimkeun ka sakit jeunan teh nya eta anu disebut teleuh atawa santet jeung sajabana. Darga negerakeun pamanggihna. Nya bener pisan tapi nya saha atuh jelemana anu tega ngalakeun saperti kitu ka bapa maneh. Da rasaan mah bapa maneh teh tara aya carekeun. Cek Birum deui keukeuh can aya wawangan jeung teu bisa ngira-ngira ngeunaan saha-sahaana jalma anu bisa dicuriga ngadlekaan kanu jadi salakina. Kieu mah kuring basa tadi ngobrol jeung Kang Aceng. Cenah kurang leuwih saminggu ka tukang bapa kungsi pareharea omong jeung juragan Mardisam. Jalma pangbeungharna di lembur Cibeet teh malahan loba anu nyarahoeun kana bener eta teh mah. Ieu mah lain nuding ngan susuganan aya gambaran pikeun ngareatan bapa sangkan sagancangna bisa pulih jiga sasari deui cindekna cager deui kitu. Darga ngajelaskeun maksud omonganna ka indungna. Nya bener
kejadiannya teh sameme Bapak maneh namru seperti gitu. Tah, sapoe ti kejadian perere omong jeung juragan Mardisam, isukna jug langsung wae Bapak maneh teh kata raja ngeureung anu seperti kitu. Da geus diriungkeun ku Pak RT jeung para pengurus ti dua lembur. Nya pengurus ti lembur Cibeet jeung lembur urang, cindekna mah geus beres we, malah geus salaman segala. Juragan Mardisam na oge geus ngampura ka Bapak maneh teh. Dari masalah nama teu pira, masalah wates pegalengan sawahna Pak Haji, dununganan Bapak maneh. Mun nya teh mah Juragan Mardisam ngarasa dendam atawa ngunek-unek. Atuh ulah ka Bapak maneh. Da Bapak maneh mah sakadar buburu. Sakuduna oge meureun langsung we kan boga sawahna nya ka Pak Haji. Tuh Birum panjang lebar ngajelaskeun ka Darga. Nya da kuring oge henteu ari nuding mah cik tadi oge nanya sateh keur bahan gambaran we. Da ari nuduh teh pan kudu karna bukti cik mah oge. Ngan ieu mah keur bahan panalungtikan we hungkul. Sabab ari curiga mah pastina oge aya kuring teh. Jadi lamun geus jelas kejadianna seperti itu antara Bapak jeung Juragan Mardisam, ti mimiti ayeuna kuring rek darencepan ngaderengikeun ngeunaan Juragan Mardisam. ngadengikeun kumaha maksudna? Biru macan paham kana caritaan anakna. Nya maksud kuring teh naon atuh? Nya beureun pibasana teh rek ngumpulkeun keterangan we meureun kitu. Nyatana merhatikeun gerak-gerikna Juragan Mardisam susuganan menang beja. Tembah Darga negerakeun parekadanana. Ari Birum sanajan teu pati paham oge kana maksud omongan anakna, antuk nama pok manehna nyarita. Nya eta mah kumaha maneh we ngan kade. Kudu hati-hati sabab Juragan Mardisam teh kasohor jalma lengus tur telenges. Baladna oge pan garalak. Aya kana 3 urangna cek Kang Aceng oge. Jadi rek make cara kumaha maneh pikeun bisa ngabuktikeunana. Lamun nya teh mah Juragan Mardisam nu boga dosa ngadelakaan ka Bapak maneh. Biru mencrong kana beungeut anakna. Isukan kuring rek nepungan babaturan kuring nu aya di lembur Cibeet. Rek api-api ulin we. Bari susuganan menang beja ngeunaan nya jeung teuna Juragan Mardisam. Lamun teh mah beneran nu boga retana kitu ka Bapak, kitu maksud teh. Saha babaturan manehan urang lembur Cibeet teh? Sinjung ngumara ka Cibeet teh. Da lemburna mah ti ditu. Salembur jeung pamajikan nya lembur mitoha ti Pangkalan Raja. Teu naon. Ngan sakali deui cek mage. Kade cing hati-hati bisi nimbulkeun kacurigaan pikeun Juragan Mardisam. Da ari sabenerna keur mah anu penting Bapak maneh we cager deui. Keun bae perkara saha-saha nu boga lakuna mah. Engke oge bakal aya wawalesna meureun. Cuk Birum ngedakeun eusi hatena. Nya sarua kuring oge atuh. Mah ngan ieu mah kacurungku panasaran jeung rasa curiga we. Uri-uri poe kamarina si Bapak papaseaan jeung Juragan Mardisam, isukna langsung gering anu aneh jika kitu. Kuring oge lamun geus meunang keterangan anu beunang dipercaya mah pasti bakal sagancang nambulang. Da hanger tujuan paling penting mah ngubaran Bapak. Sangkan buru-buru cager. Ari sabab urusan nu kieu mah teu bisa diusut secara hukum, da teu aya renggol hukumna meureun mah. Cek Darga sekaligus mungkas obrolanana. Wanci geus nyedak ka sareupna. Birum jeung Darga geus siap-siap rek kacarai pikeun ngajalankeun salat magrib. Sawatara eta Mang Juha anger we acan aya parobahan. Ngalempreh tempes-empes ngan katempo renghapna we nu turun naik. Sakapeung beungeutna pupuris nisan jiga anu nandang ka nyeri. Parat nepi ka dur subuh Darga nungguan nu jadi bapana. Teu sare sakerjep-kerjep acan manehna mah. Ari Birum onaman bisa ngarjepkeun panonna najan sakedeung oge. Kabeneran penting eta mah tatangga anu sok biasa milu maturan Birum oge areuweuh. Nya meureun boga kapentingan we masing-masing.
Gancang na ieu carita harita wanci haneut moyan darga geus siap-siap rek mangkat ka lembur Cibeet. Rek ngajalankeun paniatana anu kamari geus diomongkeun ka indungna teh. Teu pati hariwang ditinggalkeun oge ari beurang mah da loba anu narempo tetangga-tetanggana oge. Samemeh mangkat darga bebeja heula ka indungna. Mak, kuring ayeuna rek mangkat nya. Rek ka lembur Cibeet teh. Doakeun kumaha sangkan ikhtiar kuring aya dina kalancaran. Sakalian bari rek nanyakeun ka Sinjum. Sugan we maneh nanya ka jelema anu bisa dipuntangan tulung pikeun nyareatan kasakit bapa. Ceuk darga bari neuteup kana beungeut bapana anu haropak nu masih ngagoler luhureun kasur. Nya, tah bener kitu, Yang. Da eta anu pentingna mah pan. Neangan piubareun keur bapa maneh. Keun wae teu kudu digegedekeun teuing ari masalah nyiridik juragan Mardisam mah. Jong didoakeun ku emak cing lancar jeung hasil manggihkeun jalma anu bisa nyagerkeun bapa maneh. Jawab Birum atoh ngadengi paniatan anakna nu kurek nyiridik ka juragan Mardisam teh. Tapi geuning sekalian rek neangan jalma anu bisa ngubaran salakina. Nya mah geuring ieu teh ayeuna nya. Sanggeus amitan ka indungna mah terus darga lempang mapai-mapai jalan leutik nu berasna ka jalan lembur. Kebat rek ngajugjug ka lembur Cibeet. Teu kungsi meakeun waktu sajam oge geus nepi da memang teu jauh jarak antara lembur Cikopo ka lembur Cibeet teh. Reg darga ngaraleg hareupeun hiji imah panggung nu hareupeunana loba tatangkalan. Di antarana aya tangkal buah, tangkal balimbing, maka jeruk bali jeung rea-rea deui. Bungkus tiis karasana matak seger. Sanajan harita panonopekeun meujeuhna menterang-mentring tapi di dinya mah teu karasa panas. Da nyata kayuhan ku tatangkalan nu rajeg hareupeun imah teh. Padahal nya alusna mah disatokeun imah we pantesna oge ari tangkalan sarupaning pungbuahan jiga kitu mah. Jadina teh ngahieuman ka pakarangan. Coba barala deui ku kalaka garing marurag katebak angin. Tapi dak kitu kahayang nu boga ieu mah meureun. Aya kitu Sinjum teh di jero. Datara ka mamana manehna mah. Darga gegereneng bari tumpa-tempo ka lawang panto. Untungna teh teu kungsi heula kulutrak panto imah dibuka ti jero. Barang lo jelema anu rek ditepunganna pisan nu ngalolot teh. Barang ningali ka darga jug nyerengeh we bari nyarita. Ai geuningan aya tamu paingan sapeupeting ku pupu menimui di jero imah. Ayo ka jero ga. Da eueuh saha di imah da mah. Biasa we sorangan. Cenah ngajak asup ka darga. Duh, asa geus seubel ka dieu deui. Aya meureun 2 atau 3 bularan mah nya. Kumaha? Pamajikan jeung budak cara geur. Ceuk Sinjum basa geus diuk pahareup-hareup jeung darga dina amparan samak. Da teu bogaeun kursi Sinjum mah. Samak oge katempona meuni geus rarawe. Alhamdulillah ari anak jeung pamajikan mah cara geur Jum. Ngan darga ngaran regeula nyaritana diselangku ngarahu. Sinjum jadi penasaran pok manehna nyarita. Nya naon ngan teh? Jiga anu boga pangbaluh. Kitu geuning maneh teh ga? Ieu bapak geuring geus maju ka 2 mingguna geuring Jum. Ari geuringna teu biasa, teu umum kitu panyakitna. Dina jero saminggu leuwih ti saprakata rajang kasakit. Nepi ka ayeuna can sadar keneh wae. Matak bingung puguh. Geus ka sababaraha urang jelema ditatambahkeun tapi anger wae. Teu hasilna. Baru karek nyaho kuring mah. Heuh darek nyaho ti saha eta? Da sidik teh salembur. Terus kumaha tuh ayeuna? Kasakit naon ga? Ceuk Sinjum bangun anu penasaran hayang nyaho kana kasakit nu keur tumibak ka bab sobat. Teu diengkekeun deui darak-darak we darga nyaritakeun kasakit bapana ti mititug nepi ka danget harita. Malah dicaritakeun oge gunaan bapana nu kungsi paceng padan jeung juragan Mardisam. Sakumaha nu diomongkeun jeung indungna teh. Cindekna ditetek taya anu kaliwat samalah paniatan datangna manehna oge dibeberkeun ka Sinjum.
kitu jung. Kasakit bapak kuring teh memang lain kasakit biasa. Istilahna kasakit jeunan manusia nu deleka bapak kuring. Kurang leuwih mah kitu ceuk darga. Mungkas caritaanana sadongjongan si Injum katumpo ngadon ngahulang. Sakapeung gogodog sakapeung metrek bangun anu keur milu mikiran. Karena kasusah nu jadi sobatna. Jadi maneh teh ngarasa curiga yen kasakit bapak maneh aya kakaitanna jeung juragan Malisam. Ku alatan juragan Malisam ku ngisi papasan jeung bapak maneh kitu. Saya ngabuktikeunana urusan nu kieu mah. Jaba ti kitu ongkoh juragan Malisam mah henteu sarua jeung urang pasipatanana. Piraku teh nyaho maneh oge. Saha juragan Malisam anak buahna anu tiluan anu ngaran Kisarja jeung 2 urang batuna teh lain jelema barender. Cek kuring mah mending ulah we nyieun urusan jeung jelema jiga kitu dibayaeun. Pokna ngawadianan kadarga. Kuring oge apa? Saha ari ngaran juragan Malisam. Jeung deui da lain rek nyieun masalah kuring mah. Tapi hayang naluntik we bisinya bapak kuring teh geuringna alatan keuna pangwis saya ti manehna nya ti juragan Malisam. Bahaya cek kuring mah kieu we. Tadi maneh nyebutkeun menta pangangankeun jelema anu sakira bisa nyageurkeun bapak maneh. Tah kumaha lamun ka Aki Maun. Insyaallah bakal bisa nyageurkeun Aki Maun mah. Keun bae lah ulah waka hayang nyaho ngeunaan saha jelema anu boga dosa ngaguna-gunana mah. Anu penting ayeuna mah bapak maneh we cager. Nya kitu da eta maksud kuring oge anu utamana mah. Keun bae urusan jelema anu dilekana mah engke oge bakal tembong meureun sairing jalanna waktu. Urang mana eta ngaranna Aki Maun teh jah. Ceuk darga jadi curing kadenge kitu si Injum mah. Da jeung jana manehna oge ari sabenerna mah teu hayang-hayang teuing nyaho ngeunaan saha jalma anu boga kalakuanana. Anu penting bapana sagancangna bisa dicageurkeun deui we luyu jeung nu diomongkeun ku indungna. Tah kitu kakara kuring panuju. Lain kuna naon kuring hariwang ari maneh kudu ngutak hati ka juragan Malisam mah. Keun we mun teu teh mah memang bener manehna nu boga dosana engke oge bakal narima walasna. Hukum karma mah masih berlaku ga. Heueuh. Aki Maun mah urang lembur Cipatat. Lumayan jauh ti dieu mah. Arek iraha atuh ka dituna. Ari cek kuring mah mending ayeuna we langsung meungpeung beurang keneh. Teu naon balikna ka beritan saeutik wae mah. Ceuk si Injum manget naker bener-bener manehna mah hayang lulungan kana kararepat anu jadi sobatna. Darga oge ngarasa bunga sabab manehna geus teu kudu udar-idar ka mamana deui pikeun neangan jalma nu bisa ngubaran bapana. Geus teu ngalobakeun dicarita harita keneh duanana arin dieu rek ngajujuk ke lembur jalma anu rek ditepunganana tadi teh. Wanci liwat lohor duanana geus aranjog ke lembur anu ditujuna. Teu pati loba imahna ge di lembur eta mah. Katelahna lembur Cipatat, pernahna aya di beh kalereun lembur Cibeet nya lemburna si Injum. Reg duanana ngarandeg dihareupeun hiji imah panggung nu dihareupeunana aya tangka caringin mending ngarumpuduk. Tapi ai buruanna mah lalening tayakala kali sasiki-siki acan. Jigana nu boga imahna geten rajin bebersih jeung sasapu di pakarangan imah. Awana karasa tiis matak seger karasana kudu tos melempang lumayan jauh. Manuk-manuk arecet dina tangka. Angin letik ngahiliwir nebak kana daun caringin rasana tiis kana awak nu duaan. Iya bener di mana Aki? Sa ngaranna tadi teh? Aki Maun. Bener ieu. Masalah sabab da ukur ieu imah anu hareupeunana aya tangka caringin mah. Kalian ti kitu da saeutik imah-imah di lembur ieu mah. Mah aya 20 suhunan. Jadi lamun salah teh mah nya urang papa we ketokan ka unggal imah. Ceuk si Injum ngayakinkeun. Sugan teh maneh kungsi ka dieu. Ari maneh meunang bejati saha yen Aki Maun jalma nu bisa ngubaran kasakit saperti kasakit bapak kuring teh atuh Jum. Apanan tiura oge bapak Wen oge pernah aya nu ngaguna-guna.
nya manehna ka dieu nyeun diubareun ka Aki Maun gun bae ulah hayang nyaho si Uwen nyaho teh saha-sahana mah sabab bakal panjang kuring ngadongengkeunana beak waktu ya nya moal atuh penting teuing badina ge sok atuh kumaha ketrok pantona aya kitu di jero Aki Maunna nya kedaguan lah di dieu urang ketrok gara pantona tembak sinjum bari kojengkang lempang ngadeukeutan kana golondok. Punten Ki ieu kuring penjum anu ti lembur ki betea araya kitu cenah kitu teh bari noong kana bilik anu carang make jeung nyebutkeun ngaran sagala kawas anu geus wawuh wae ka pribumina dasar sinjum telilang ngadagoan kulu terak kadenge sora anu muka tulak bray panto muka lol katampo aya sirah nolo ti satu kangen panto beungeut saurang aki-aki nu geus kolot ora keneh malin aki-aki atuh palebah sirahna make kopiah warna beureum nu geus peleteng di kaos kurung bodas nu kuleuh kahandapna make sarung belang nu sarua geus layu sekar da bakat ciri palebah tungtungna geus sarabet jika tapak digegelan beurit saha teh anya rek naon kadari mawa bahto teh juga mong kitu aki-aki teh panonna mencrong kana beungeut sinjum terus ngaeret ka darga nuker ngajanteng tukangan sinjum kuring injum ti lembur Cibeet Ki itu sobat kuring ngaranna darga urang lembur Cikopo aja jauh-jauh datang ka dieu aya kaperjugian ka Aki lares Aki nu katelah Aki Maun teh kitu tembak sinjum nerangkeun ngaran jeung tempat ka pribumi ari sugan Aki manurek ngarimbako iya atuh kajarero arasu di jero ngarobrona teu pantes ngadon patorong-torong di lawang bisinong tot jodoh teh kolot teh mah saya pengakuan kitu tinu boga imah mah atuh teu leleda duanana blas-blus arasup ka jero imah sanggeus dariuk pahareup-hareup jeung pribumi sinjum harita pok ngamimitian nyarita duh hatur punten wae pilih kuring duaan tos kabagel ka Aki dupi Aki teh lares nu lah Aki Maun punten upami kirang sopan cenah balikan deui pananya anu tadi rada lemes ayeuna mah nyaritana ge sinjum teh ari darga ukur ngabandungan we bari nyaran deui kana bilik dah segala rupana geus dipasrahkeun ka sinjum ceundeukna kumaha sinjum we caritana mah cenah kitu.